Nomor urut sabaraha ayeuna? Nomor 20 hiji. Ya, nomor 20 hiji. Ya. Halaman 70 tilu di rumah. Bukan di dinya mah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 20 hiji bunuh diri anu kadua salapan 30 loba bohong tawuran. Sekali deh, bunuh diri anu kadua salapan 30 loba bohong sasaulan. Ya, dosa anu nomor ke-28 sabada kamari nerangkeun dosa anu nomor ke-28 nyaeta ngadahar barang haram. Geus kamari apakah nu disebutkeun haram teh haram datigahna eta nu didahar seperti najis, getih, bangkai jeung sajabana. Apakah nu disebutkeun barang haram teh ari barang nama suci, barang nama lain najis, cuman ieu barang nu suci jalanna nepi kana sumut urang teh kana dihuapkeun teh jalanna melalui jalan anu teu diizinkeun ku syara. Contoh menang bali, menang ngagasa, contoh menang linyok, menang bohong, menang nipu, menang palsu, menang korupsi, jeung sajabana. Itu sanajan duitna mah suci. Moal aya tulisan duit haram, moal aya. Kuehna segala rupana kumaha suci euy. Dan tadi atuh jalanan nepi ka urang. Ya, itulah termasuk dosa anu nomor ke-28. Oge ayeuna dosa anu nomor ke-28 nyaeta bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Geus puguhing dosa gede teh ngabunuh awak batur. Geus puguhing. Ya, geus puguhing malah lain ngabunuh awak batur teh ngabunuh jelema ya. Ngabunuh satok ya. Satok nu dilarang dikumaha dibunuh. Ya, itu geus mangrupakeun naon? Dosa. Contoh ngabunuh bangkong nu dilarang ku agama. Urang teh dilarang, junjunan urang teu meunang ngabunuh naon? Ngambung apakah bangkong geus kolot teh? Apakah bangkong masih keneh naon? Udah keneh naon karana? Cek ulah peda ada yang lain bangkong. Ya, emang becek gitu. Sarua. Ya, aya sababaraha rupa satok nu dilarang dibunuh ku syara. Di antarana bangkong, di antarana manuk kapinis. Itu dilarang dibunuh. Dina aturan agama. Oke, manuk walet dilarang dibunuh ku junjunan urang sebab sato nu manuk paling zuhud, paling kanaan, paling tapak tarana ganggu kana pepelakan jelema euy. Ya, nyaeta manuk kapinis. Beda jeung manuk piit beda. Da kapinis ai piit mah ganggu naon. Ya, ai kapinis mah teraya, kapinis bukan bare, teraya. Jadi sato nu paling zuhud tarana ganggu kana pepelakan jelema. Walet komo. Walet teh kapinis teh ai. Dan kan kapinis laut. Tak walet mah komo.
di samping tara ngarungsak karena pembelakan jelema, malah walerma adalah menghasilkan naon? Menghasilkan kemanfaatan, keuntungan kerja jelema mata begitu haram dibunuh. Teu meunang dibunuh. Ya. Salah satunya dilarang kujungjunan satu untuk menang dibunuh sireum Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Ya, sireum disebut sireum Kangjeng Nabi Sulaiman alias sireum keturunan eta. Ya, keturunan sireum Kangjeng Nabi Sulaiman. Riwayat singkat nu aya dina Al-Qur'anul Karim anu disebutkeun dina Quran aya surat sireum. Surat sireum teh cek bahasa Arabna an-naml. Da an-naml teh nyaeta naon? Sireum teh di jero teh nyaeta nyarioskeun riwayat sireum Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Karena Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam satu nabi, dua rasul, tilu raja saalam dunya. Di mabarinan ku Gusti Allah Ta'ala ya lain jelema wungkul anu taluk ka anjeunna. Jin setan siluman rong bogodongan pada naon? Pada taluk. Malah anjeunna uninga kana sagala bahasa. Bahasa satu hewan tilu gede anu paling leutik ka bahasa sieun. Kitu. Nah, raja sadunya, nabi jeung rasul. Ajeuna kapung-kapung osok muncul bahasa ayeuna mah kontrol lah. Da turba lamun sebulan puasa mah beureum pejabat disebutna tarling. Keliling gitu ka rakyat ka masyarakat teh ya. Mun zaman Pak Jokowi beureunya disebutna teh belusukan. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam sok sering naon belusukan. Kampung-kampung anjeunna nganggo pesawat, cuman pesawatna lain Boeing 747, lain helikopter. Didinya dina Quran diterangkeun cekap ngamparkeun alketik. Sok para pejabat rerencana anjeunna lalengit didinya. Malah sok segala rupa peralatan jeung tuangeun sasok, geus kitu anjeunna manggil angin puyuh, puting beliung. Sakedo pemukakeun lawang angin cek barudak. Dari doa nama Allah alam kumaha. Maka tarjo datang angin puyuh lilipungan. Guduha syahrun warawahuha syahrun. Mengapung lalakon sabulan berangkat jeung lalakon sabulan pergi belusukan. Nah, menuju di tengah-tengah awang-awang ya nyaman aya nu dina pesawat kan kitu. Hari tama dina naon? Dina alketik. Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ngadamu suara anu awong-awongan. Ya, naon margina? Margi ayeuna mah contoh geus aya atuh da aya naon ieu? Aya HP, aya internet, aya WhatsApp, malah dilot. Gitu ciku saya nama dilot. Kadamu ku anjeunna nanti awang-awang aya suara, anu suara ieu teh peringatan ti seorang komandan pemimpin kami jadi rakyatna. Cek eta suara kieu, wahai rakyat kaula. Ya, anu sabangsa jeung kaula nyaeta rakyat sireum. Ya, udkhulu masakinakum. Sekarang ingat masuk kepada rumah-rumah kamu sekalian, tidak boleh ada yang di luar. Cek eta komandan teh. Naon sabab la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dek datang Raja Sulaiman belusukan. Siapa tahu ke arajeun bakal katincakan. Ku Sulaiman, Raja Sulaiman, kata kumaha? Masuk. Atuh rakyat nama rasul hari Kangjeng Nabi Sulaiman kumargi ieu internet nu pasang. Sarta dilon katamu atuh gumujeng anjeunna. Maka langsung marentahkeun ka eta sang angin puyuh teh puting beliung. Coba
kok volumenya dikurangi, dikrem aja. Kumaha kudu nyelorot ke hadap, landing. Jadi pesawat naon landing, mendarat, lungsur, geus lungsur, aprung. Si pejabat sararea olok. Naon sababna? Nya ieu aya peristiwa naon ieu? Da teu kadang kudu sejen matur. Yual teh Kanjeng Nabi Sulaiman, teras apruk-aprukan ka kampung Johoreng ka kasir. Kalau ari pek teh dileuweung teh korekeun ku anjeunna teh. Sia horeng aya sirup. Eta sirup teh ulah cangkeng ieu cara biasa digesok sirup itu kan ulah cangkeng nya. Dina lawak buha manehanana bari awong-awongan bahasa nu tadi. Sia horeng kita keraja sirup. Gumujeng moal ieu moal katincak lah ujug-ujug gitu. Ti harita karena eta sirup teh kantos patepung jeung Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, kantos ngobrol sareng Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, ruang riung jeung nabi atau jeung jelema nu saleh, mangka eta sirup meunang kaistimewaan anugerah ti Gusti Allah dimuat dina Al-Qur'an. Surat sirup oge dijamin ku junjunan urang sirup eta mah termasuk sirup nu bakal asup ka sawarga. Jadi satok nu bakal asup ka sawarga, sia ari satok asup ka sawarga, ari si lain asup ka mana? Karena neraka teh pikir naon rahasiana. Sore rahasia teh pernah dekat jeung saha? Jeung nabi, jeung jelema nu saleh kitu arek. Dekat jeung jelema nu saleh teh engke membawa barokah, jadi bisa menarik asup ke mana? Ka sawarga. Ti harita sakabeh turunan sirup eta diharamkeun dilarang teu meunang dibunuh. Nabi kaki bareng. Teu meunang dibunuh. Ya, itu berarti aya sato anu dikumaha nu haram dikumaha dibunuh. Itu sato geus teu meunang ayo teu meunang dibunuh. Ya, jadi apalagi ngabunuh jelema, apalagi malah ngabunuh diri sorangan ge ulah mau kesangkaan. Ada moal harugikeun batur nyawa mah aing tuluy sagala rupa nage kumaha aing kadar aing paeh jeung sagala rupa nulungkeun maneh ayeuna karakterkeun maneh andai kata paduleutik kumaha aing naudzubillahi min dzalik. Ingat biasana dijilna adalah dijelma nu naon haram. Kunaon pangna haram? Nah, gitu. Hiji pangna haram teh nyaeta meunang kasusah anu eueuh tungtungna. Kadua menjadi haram teh karena meunang kanyeri. Ya, muka kuhuta, anu dipang nyanukeun, anu dipang dipukelkeun, anu itu teh, anu ieu teh, pada lagi aing daripada hirup asa diudak-udak wae, dinyeri wae, Gusti, leuwih hade abdi dijuhunkeun naon? Dicabut umur, bujang-bujang bunuh diri maneh. Ya, ngadoa oge ka Gusti Allah geus dilarang, teu meunang. Junjunan parantos maparingan peringatan la yatamanna yanna adukum miape arajeng kabeh miape ulah ngarep-ngarep maon can usulna karena aya sesuatu kanyeri kan susah anu menimpa ka awak anjeun miape termasuk dosa gede balikanan kumaha sing sabar simpan sabar puncakna jelema kabeh naon mau di mana ayeuna mau jelema bakal babaknya jeung ladang naon ladang pagawean melak cabe kadituna bakal panen naon cabe melak bonteng melak goreng kadituna bakal panen naon panen goreng ulah boga rasa ulah boga sangka di mana urang meureun ari maot mah habis naon perkara lain habis malah perkara nu kamari ge terus datang deui umur balitungan eta teh karena jalma teu fungsi ngaji jalma teu iman
Jelema nu teu iman aya leuwih hade munculkeun maneh. Aya mah leuwih hade lompat kana rel kereta api sagerekeun maneh. Malah aya anu aja we geus aya mah testo dikana naonkeun dikana tarakeun carita mah ngarah habis naon. Ada habis urusan, naudzubillah min dzalik, didawuhkeun ku junjunan jelema di mana ayeuna bunuh diri, andai kata bunuh diri teh ku ayeuna munculkeun maneh kana sumur tantu korong hebat jeung tantu ngarasa eungap nu luar biasa, maka begitu brus hos maot asup ka alam kubur terus rasa eungapna nepi ka poe kiamat. Jelema mun nyaho kitu malwani ingetanana jeung sangkaanana di mana geus maot mah kumaha? Moal aya eungap terus eungapna ieu. Jelema lamun seueur ayeuna ya bunuh diri aral karena ayeuna aral ieu lebih ka nemak sorangan atau ngabunuh diri sorangan, nusuk sorangan andai kata. Begitu hos disebutkeun maot pindah alamna tudah. Lain jasad ieu, pindah alamna maka datang ke alam kubur terus nyerina eta pelor nu ditemakeun kana sirah manehna jeung nyerina peurihna eta peso nu ditusukkeun kana jero dada manehna terus sampai ka kiamat. Dina satu perkara lain selesai. Jelema di mana ayeuna aral ngaragelakeun maneh tina loteng. Da nu 5 nu 10 tingkat ya. Da keun bae da moal lila ngangkul koleak beureunan gebut hos bae geus bae manaon. Habis urusan ingat rasana nyerina keur waktu moleak jeung ngagebut. Tina eta hotel nu 10 tingkat teh bus ke alam barzah ke alam kubur nyerina mangka moleang nepi ka poe kiamat. Jadi lain anggeus ka perkara nu matak dilarang mihape bunuh diri anu kadua salapan naudzubillah min dzalik. Moga-moga sing dipaparingan sabar jeung keur ngadoa ka Gusti Allah dipaparinan jalan keluar ya cuma ingat nuntun nang jelema nyohonkeun para umur hayang buru-buru maot teh nyaeta karena sesuatu musibah urusan dunya karena gering-gering kecager wae urusan dunya karena diudang-udang kekeungkutan tuh urusan naon urusan dunia karena ayeuna hirup sangsara wae mending paeh gitu ya. Adapun nyuhunkeun ponok umur nyuhunkeun dipunut yuswa ku Gusti karena aya musibah anu nyangkutna jeung urusan agama ya. Kekhawatiran ieu teu kuat iman, teu kuat Islam ya. Ku aya musibah anu menimpa ka diri urang maka Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti langkung sae dicabut naon. Tah nu kitu alus. Teu naon-naon. Contoh dina hikayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu anya seorang ulama ahli hadis nomor 1 di dunia anu partos masyhur disebutkan hadis Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu kaapikanana anjeunna milari eta hadis dauhan junjunan hiji hadis belaan mang puluh kota mapai negara milari hiji dawuh Nabi gitu keabsahan jeung kasohehanana teh ngaluarkeun biaya sanes sakedik di mana kenging hadis Kanjeng Nabi hiji maka ku anjeunna disortir terus ku anjeunna diserang satu acan nyerah anjeunna adus heula pada nyerat hadis ini adus heula tos adus wudu salat 2 rakaat
tos salat 2 rakaat sampai kotret nyerahkeun hadis Kanjeng Nabi hiji mangkaning ribuan hadis unggal pada nyerahkeun hadis ini gitu lain ulama leutik-leutik eta lain wali leutik-leutik eta dina waktu saharita tahun 250-an Hijrah kira langkung 200 sampai 250 ya aya kejadian peristiwa melanda di negara Islam waktu harita rebutan aya pemahaman majarkeun Al-Qur'an teh adalah ciptaan Tuhan lain firman Allah lain dawuhan Allah tapi Al-Qur'an teh adalah ciptaan Allah anjeunna ta'mud na'udzubillah min dzalik pemahaman anjeunna pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah teu kitu Al-Qur'an adalah dawuhan Gusti lain ciptaan lain damelan lain tapi dawuhan Gusti Allah kan beda antara damelan jeung antara dawuhan ya ari pemahaman harita aya pemahaman majarkeun Qur'an teh naon ciptaan padahal pemahaman yang betul yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Al-Qur'an adalah dawuhan Gusti Allah karena waktu sarita pemahaman ieu keluar nanti para pejabat para penguasa anu di mana-mana para ulama pahamna mengikuti karena paham pejabat eta baru selamat di mana teu mengikuti maka para ulama diteror dipanggil diinterogasi malah teu sakedik ulama anu dimasukkeun penjara teu sakedik para ulama anu dirangket dina penjara termasuk Imam Hambali radhiyallahu taala anhu mazhab Imam Hambali teh anjeunna termasuk kenging musibah eta dipanggil pas dipanggil lajeng diinterogasi diperiksa terus itu lajeng ditekan bahwa tetap harus menyebutkan Quran itu adalah ciptaan Allah anjeunna tetap berkuku keras dina pendirian leres bahwa Al-Quran lain ciptaan Allah tapi Al-Quran dawuhan Gusti akhirnya kebloskeun kana penjara dirangket dina penjara sehingga dugi ka pupusna Imam Hambali radhiyallahu taala anhu dina penjara karena urusan eta begitu kadamu Imam Hambali anjeunna lebet kana penjara dikebloskeun kenging musibah eta maka Imam Bukhari anjeunna ya langsung ngadua ka Gusti Allah ya Allah Gusti mungkin Gusti nyambut karena Yuswa abdi satu acan kena musibah agama sieun iman abdi tekihan sieun diteror sieun ditekan ku pejabat anu akhirna paham abdi nu tadina paham sesuai jeung sunnah jadi benceng jeung cewek demi nyalametkeun naonnya iman demi nyalametkeun akidah abdi langkung sae nyuhunkeun dipunus bunuh Yuswa dikabul doana tilu linten terus ngadoa pupus jadi artinya lamun urusan musibah agama memang teu naon nyuhunkeun dipunut naon dipunut Yuswa karena naon demi menjaga naon menjaga iman menjaga Islam malah mamarene saurna mamarene fokusna tahun 38 teu acan harita masih kali zaman penjajahan Belanda teu acan datang zaman Jepang teu acan datang apalagi revolusi kemerdekaan teu acan jadi masih dina masa penjajahan Belanda tinggal 3-4 tahun deui ya anjeunna sasauran malah kantos ya saurna bahwa di Cipati waktu harita geh naon sababna eta di makom eyang sontoan kunur Cipati ya saminggu saurna
saminggu teh naon eta aya sora anu deg-degan bener kawas aya gunung erek itu gitu saminggu ya geunyeuleuh waktu harita sadajan zaman Jepang ya nah akhirnya pada nalungtik aya we kepenak cenah dina caket makom yang serta kula teh aya tangkal kai anu agung anu geus ngarang-rangan aya teh aya heulang ruyuk keur nyayang di dinya maka sangkaan masyarakat cek masyarakat waktu harita eta mah sora heulang ruyuk keur kebut-kebut naon jam-jamna gitu suping pamarene begitu sumping pemarene lajeng sumping gadinya saur pemarene lain orang ruyuk ieu teh kasararea merenya eta teh adalah para wali nuju musyawarah kumaha carana dek nyalametkeun anak incu sabab sakedeung deui rek datang fitnah agama alias dek datang Jepang nyata dek datang penjajahan Jepang kadun 2 tahun deui dina waktu sabada pupus harita tayeu kumaha carana para wali karuhun ngadoa ka Gusti Allah nyalametkeun saha anak incu imanna kumaha carana si horeng tah anu saminggu deg-degan teh eta gitu nah saatosna kitu mamarene lajeng anjeunna sasaurah sarta ngadoa Gusti jisim abdi pamugi nyuhunkeun dipunut umur saet teu acana musibah eta datang teu lami harita pupus mamarene jadi mamarene mah teu kantos ngalaman naon ngalaman zaman Jepang disebut fitnah agama artina urang sarerea nya inti namah di mana-mana terjadi inti namah di mana-mana kasusah inti nama di mana menangka ribu kesulitan nyampe hiji nyuhunkeun ka Gusti Allah di paparina sabar tegar tawakal gitu ngadoa ka Gusti Allah usaha di paparina jalan keluar puncakna kanyeri eta mah kabeh ge aya tungtungna kanyeri eta mah kaduana ya urang teu naon-naon nyuhunkeun ka Gusti Allah Ta'ala diporokeun umur catatan nyangkutna nyaeta supaya ulah kaalaman musibah naon agama nu ngaruksak naon iman urang Islam dunya lamun eta Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una